Mitra kaum dangu, wilujeng tepang dangu sareng acara matuh dongeng enteng pangbeberahmana. Mang Jaya sapara kanca bade neraskeun hanca dongeng nu katunda. Carios nyambung judulna nyaeta Duriat Kabawa Ajal dina seri Marakayangan. Ieu diteraskeun kana Marakayangan para mitra Duriat Kabawa Ajal teh. Duh. Judulna wae parantos edun. Carios teh judulna parantos edun teh. Mangga urang teraskeun hanca nu katunda kamari Duriat Kabawa Ajal karangan Koswara. Ayeuna teh nincak bagian kedua. Dugi kanalika Mang Emed harita teh parawargi sadaya kudu neang anak dulunganana nu katelah Neng Yanti sedeng Neng Yanti harita keur hotel paduduaan jeung Cep Sukma jeung Jang Sukma cenah kitu parawargi mangga urang teraskeun. Neng Yanti sajeroning leumpang teh budina alumuyung hatena bangunna keur ngemu hiji perasaan anu teu puguh dirasakeunana. Pantas kukitu malantaran ngarasa heran pedah dirina tara-tara ti sasari. Tara-tara ti biasana bet diteteangan ku Mang Emed kalayan menang panitah tilu jadi bapa. Hal ieu tangtu aya sabab-musababna nu matak sanggeus jauh pisan ti Sukma. Neng Yanti pok nyarita ka Mang Emed. Mang, wartoskeun ka abdi. Naon kaperyogian apa sareng ibu ka abdi teh pangna Mang milarian abdi teh? Aduh, kumaha atuh nya lah. Bingung kau ngamartuskeunana Mang teh teh. Mang Emed ngarasa bingung pikeun ngabejakeunana. Lantaran dununganana sasahat ka manehna supaya hal pamaksudanana mah dirusiahkeun heula. Naya tamu kitu di bumi? Tamu sih. Mun aya tamu tetapi teu aya di bumi teh. Mun kecang leres lah. Naon? Reg Neng Yanti leumpangna eureun heula. Tuluy malika tukang sarta pok nanya ka Mang Emed. Naon nu leres teh Mang? Sun leres eta musuh. Kapaksa Mang Emed ngabejakeun kitu sabab rumasa bieu kalepasan omong make nyebutkeun muhun ketang leres. Saha kitu? Ayuh, duka jeung. Urang mana? Duka jeung. Geuning bet duka jeung duka balaranana mah. Neng Yanti kerung ngarasa keheul ongko. Pedah katempona Mang Emed mung terus terang. Ari junungan Mang dieuh. Nya duka walarna teh da Mang mah teh terang sah-sahna atuh sareng urang mana-manana kitu. Aya. Teh kitu nya ieu leres ieu jujur Mang mah. Jujur nyarios teh. Pokona mah teu akan mabohong atawa mawadul. Mang mah teu biasa ngawadul haul. Yeuh urang lajengkeun nya. Naon dilajengkeun teh? Sun mapahna mangkeuning Mang teh bade neang itu sun. Nu macul deui. Kana luk sun.
udah mau nih alim terus terang Yanti kuriwed kurawed baud kawas aya amak pawas nyakir amak cek mau ge aduh terang orang baru we aduh gitu cek urang bacaan gitu pokoknya mah ya siang tinggi kalayan teu ngomong deui naon-naon yang Yanti malik deui ka jalan sorangeun terus lempang dituturkeun ku Mang Emed bari Mang Emed badina hatena ngagerentos kieu untung we aing bisa ngebohong ka Yanti datu saupama si Emed terus terang bebeja ngeunaan sahana nya mah kadulungan aing moal boa jeung Yanti bakal benu aing benu naon benu hidup benu benu saja benu gitu kumaha alasanna namun geuning Yanti nganahan ka aing segitu wah apa yang terjadi biarlah terjadi akan kuhadapi demi anak dan istri nya make demi anak dan istri tiada aing mah boga jikan boro-boro anak atuh boro-boro jikan anak itu boga boro-boro anak jikan gitu boga nya aya Emed Suremed salah wae atuh ngomong alah ampun ya dasar Emed Suremed ya aduh nyarita sok ka mana wae limperan padahal mah cadak aki nyan lamun si Emed Suremed deuk buka pemajikan nu bae naon nerkom sugan mah dihekakeun ngapeucing ayo Mang Emed ngagerung rada tarik lempangna kaneg kurang ajar juri teka deui setan sia ieu halangan jalanin sia si ontoy beul teh Mang Emed amak-amakan bari gek diuk sisi jalan panon rambisak ngararasakeun ka nyeri nu karanapan ku manehanana kunaon Mang Neng Yanti ngalieu ka tukang kebegreuwasina keur Mang eta indung suku geuning mani balaboran ku geuti kitu kunaon Mang eta neng di Tajong Batu di Tajong Batu ka Tajong peurih ampun Gusti neng atuh ka bina-bina teuing batu neng atuh setengah jadog dirinya atuh batu jadi aing nyanyayong nyengir Mang Emed bari nyusutan getih nu ngucur tina indung suku katuhu nu bieu ti Tajong kana batu nu ngajentul di jalan sorangeun si horeng para mitra kukuna coplok karita teh para wargi aduh kumaha Mang mangkaning kaya obat merah gek Neng Yanti diuk gigireun Mang Emed paneutupna manco kana indung suku Mang Emed duraheun aduh ku eta we ngapunten dak miwarang pangalakeun eta pujuk sampeuh mangga Jung Neng Yanti nangtung terus ngalapuncuk sampai sakeupeul kumanehna dicapek plok geus kitu mah ditaplokeun kana indung suku Mang Emed nu baloboran keneh ku getih kop ngodok kana kutang si horeng ngaluarkeun saputangan teu asa-asa deui eta saputangan bulau dipake mungkus raheutna Mang Emed aduh nuhun Neng ku Neng dibelaan Mang ngomong eta we saputangan Neng beti ngomong ku raheut kumaha gentosanana aduh manggaring Mang ngomong tiasa ngagalu saputangan kitu sakieu saena cuy tos ulah seur emotan Mang nu penting mah supaya tos getih ulah seur ting nu kaluar kebeus sumping ka bumi urang lanongan ku obat merahnya kumaha ayeuna tiasa mapan teh cik cobi-cobi ning nya tu nasib goreng-goreng tinggi tiasa ning moal kedah digadong bari lagi haroream teuing kudu ngagadong aki-aki 7 mulut mah sanes 7 mulut atuh Mang tos 20 mulut nyalah ku Mang we satu gerang ngadeg aduh monggo deh nya monggo nya ayu Jung Mang Emed nangtung dicoba dipake lempang dipaksakeun najan karasa nyautan yuk atuh bili apa harap-harapeun ayo mangga padahal Mang Emed jeung Neng Yanti lalempang deui ngan kitu Mang Emed lempangna bari jeung ingkud-ingkudan sagala sajeroning lempang panonna mah teu reureuh neuteupar tangtungan Neng Yanti tukang geunana estu para mitra eueuh cawadeunana imbit dempok cangkeng lengkeh rambut ngarumai panjang atuh bitis lir jaksi sajantung estu meuni mineng ngalenyai puguh we samping nu dipake Neng Yanti jangkung semetuur ana lempang ngajengkat puguh ngolenyai ngajadikeun Mang Emed mineng neureuyan cidu bagjai keur lalaki nu jadi salaki Neng Yanti leuwih bagja mah keur sukma we heueuh aya aing mah nya disangka Neng Yanti heueuh jatuh dalam pelukan sukma kitu aduh kunaon Mang Neng Yanti ngaliuk deui ka tukang breh indung suku Mang Emed nu kenca bolo-boran ku getih. Leuh,
Getihan deui bae kunaon atuh emang beti tajong we mah patenya ngalamun merenya. Neng Yanti ngadeukeutan Mang Emed nu keur muringis nahan ka nyeri. Aduh aing kurang ajar. Niti tajong kana tunggul tangkal mah ngodi neng. Bagian nu kenca ini jadi we ayeuna mah duana rek medu ting. Halah henteu teu ngalamun neng. Mun lempang bari ngalamun. Di mana-mana ge anu lempang bari maju ke depan neng. Nasibna atuh tadi nu katuhu anu kenca. Jadi we mah stereo neng. Nah make stereo sagala ri emang, sun stereo sun gitu. Janten kenca katuhu aya gitu traheutna. Balance gitu neng. Neng Yanti para mitra sadaya make jeung seuri sagala tapi teu loba catur tuluy ngaladai pucuk sampe. Dibeuweung geus kitu ditaplokeun kana indung suku kenca nu bieu ti tajong. Geus kitu mah bera leumpang puguh we ingkud-ingkudan bari lila leumpangna. Malah Neng Yanti nu ditukang ayeuna mah leumpangna ngiringkeun Mang Emed nu ngadak-ngadak meunang musibah. Tuna kaayaan Yanti jeung Mang Emed para wargi sadaya nu keur laleumpang rek balik ka lembur kacaturkeun kaayaan Ibu Ramana Yanti nu katelah juragan dulah rawuh Ibu Mimi. Mangsa harita estu ngarasa kasalna keran, ngarasa nyeri beheung sosongeteun ngadaguan nu jadi anak can datang kene. Nya kitu nu nyusulan ge nyatana Mang Emed can datang, can aya datang padahal Mang Emed tadi initna teh kurang leuwih 3 jam nu kaliwat. Sedengkeun ayeuna juragan dulah rawuh garwana nuju ka tatamuan tinu jauh. Kadatangan semah tinu anggang Ibu Ramana Cep Buldan ti Bandung. Ngahajakeun nganyang bari seja matotoskeun rarancang manehna ti heula. Rarancang nu seja ngahijikeun Cep Buldan ka Yanti. Dina datangna ayeuna Cep Buldan mah teu marengan lantaran keur aya urusan perusahaan di Jakarta. Jadi nu datang tengan Ibu Ramana bae, nu katelah Pasubrata sinareng Ibu Patimah. Sedengkeun ari Ibu Patimah tayalian eta teh rakana Ibu Mimi. Jadi pernah naka Ibu Patimah teh jeung ka Pasubrata pernah ua Neng Yanti mah. Sasat lain nulian masih kene sarunayan Eyang Ageng. Nu mata basa ti heula Yanti kekepehan mung dikawinkeun ka Cep Buldan. Pohara keur heulna keur juragan dulah katut Ibu Mimi. Hadena we ti heula basa nganyang bari nerangkeun pamaksudanana. Karek Cep Buldan wae nu terus terang secara langsung. Ari ayeuna torojo lebet Ibu Ramana Cep Buldan, bari Cep Buldan mah henteu ngiring. Puguh gegebegan teu puguh rarasaan keur Ibu Mimi. Lantaran sok sieun engkena tatamu nganaha-naha ngaboweleh ka dirina. Pedah Yanti mungeun pikeun dikawinkeun ka Cep Buldan. Harita oge dina balikna deui ka Bandung, Cep Buldan bangun anu leuleus lungse taya tangan pangawasa. Kasempang kasalempangan juragan dulah sinareng Ibu Mimi. Sok sieun Cep Buldan teu tenang dina nyupiranana, kumaha mun tabrakan. Sahanteuna nyetiran bari ngalamun tangtu moal tenang jeung saregep. Meuni lalila geuning si Nyai teh ayi, cek Bupati mah harita nyarita ditujukeun ka Bu Mimi. Muhun ece rupina mah amangan karerencanana panginten pun anak teh ece. Antos sanes sakedap atuh ece. Walon Bu Mimi najan dirina jalma beunghar, tapi tetep arinyang hareupan nu jadi lanceuk mah hormat naker. Ongkohan apana nu jadi lanceuk teh kayan leuwih maju batan manehanana. Leuwih beunghar leuwih sabeloba sagalana dina sagala rupana para wargi. Ari satadina mah hayang gura-giru puguh teh. Heueuh hayang puguh bule hideungna, akang mah kitu. Hayang ngayakinkeun caritaan si Encep deui. Basa kamari ieu cenah balik ti dieu teh manehna mawa beja nu matak tu geunah. Tah kitu nu matak akang ayeuna datang ka dieu teh rek matotoskeun babakuna mah. Ceuk Pasubrata para wargi sajeroning ngomong teh bari rutret ka Padulah jeung ka Ibu Mimi. Ngaso heula ngaso.
Mitra sadaya padulah atawa juragandulah kasohorna juragandulah di dinya teh para mitra kan busanes disebut wadulah wadulah jeung wadulah kitu najan kawentar goreng adat gede amek jeung dina caritanana para mitra harung gampung ari ngadenge kekecapan nu jadi dahuan kitu mah teu burung heot harita ge para mitra sadaya Lire kapuk kaibunan delin bobohongan atuh koyopos. Nu mata karita oge sieun anu jadi dahuan tu geunah hatena gancang padulah sasadu. Aduh, atur punten engkang. Upami waktos eta pun anak maparin waleran nu matak tiraos kana mana si Incep teh sun. Maklume harita pun anak teh nuju bangreung emutanana panginten disun kitu. Dari kudu nama ulah kitu si Nyai teh kudu nama atoh nu aya. Bunga nu aya dipiharep ku anak akang teh Ki Adi cek Pasubarata gancang nakera nempasna disambung ku pok-pokan Ibu Patimah nu sorana ge mending ngoncrang da nya atuh ayi pamaget ayi istri eueuh jeung akang teh pohara keheulna pohara madenghalna atuh ari rasa meureunang lamun laporan ti si Incep cenah ditampi ku si Nyai cenah kitu sadaya-daya we eueuh teu cukup ku sadaya-daya ayi lantaran manyai hubungan urang kudu pegat kitu bae mah gara-gara anak urang heueuh anak eueuh meunang kanyeri ti si Nyai pada ceuk rarasaan eueuh asa kurang kumaha kasep si Incep teh jabati kasep teh jeneng jabati jeneng loba duit teh geuning boga mobil sagala zaman ayeuna mah hese nengan lalaki pantar kitu teh Nyai heuh ayi pakuna mah lah nya kitu teh we model si Incep moal aya duana pokona mah kitu bodoh rugi mun si Nyai embung ka anak akang nu matak ayeuna ka dieu teh aya ngayakinkeun kumaha kaayaan si Nyai nu sanyana kitu nah nolakna teh kok karepna pribadi atawa dititah ku ayi nyaritana kitu Bupati mah bari ngaburileng neuteup ka Padulah jeung ka Ibu Mimi kawas nu ambek bener-bener ambek jeung kawas nu nganaha-naha deui ayeuna si Nyai na teu kasampak buat jalan-jalan meureun jeung lalaki sejenya atawa sare meureunnan di imah lalaki nu dipikahayangna kana kitu sigana mah bener ieu papanan teh sigana mah bener sangkaan ibuna teh mun teu dicare ku kolot namanya tang tu bogaeun kabogoh ka lalaki sejen si Nyai teh meureun mana kitu oge dalam mun teu boga kabogoh mamanya make nolak ka si Incep sagala boh Pasubrata boh Ibu Patimah dina nyaritana itu teh itu ieu meuni nerewes bae ngagorolang lir kacang ningang kajang hese eureuna itu ieu dina ngomongna silih sambung Padulah jeung Bu Mimi beureum beungeut bet asa kaisinan jeung sieun nu jadi lanceuk kateterusan ambekna sieun punung diongkoh mah para mitra sadaya urang lajengkeun deui udah dibuka heula kacana ieu kaca sabaraha atuh lepat pangpangna Ibu Mimi sok sieun nyangka goreng hate ka manehanana. Da geuninganan pokna oge nyangka Yanti teh dititah ku manehanana. Pikeun nolak ka cinta Cep Buldan eta sababna sanggeus nu jadi lanceukna jempe sakedapan. Gancang Ibu Mimi nyarita bari setengah nu mamanapan ngomongna ge ngadareg deui. Engkang, aya naon? Eueuh, kumaha ayi? Pangapunten abdi mah sumangem. Mugi bahan katampi ku engkang sareng ku eueuh. Nek nyarita naon aji mangga itu saurkeun ulah sagasa nyarita mah pok-pok kadinya. Pokona mah ulah di dinding clear di sinang siloka belak-belakan we nyarita mah kitu. Cing sok caritakeun aji aya naon? Menihara rese geuning ulah sieun-sieun da lain hareupeun raja atuh. Ulah asa-asa da di pangadilan barina oge. Memeh nyarita deui Ibu Mimi ngareret ka Juragandulah. Salakina nu direret ungeuk tandanya tujuan pikeun Bu Mimi harita muka carita. Sasatrek mere sanggahan kana sagarupa sangkaan Bupati mah jeung Pasubrata. Kieu engkang sareng eueuh perkawis ti payun pun anak nolak kana naon anu disaurkeun ku Incep. Pedah wae pun anak nuju bangreung emutana teh. Pangna kitu margi harita pun anak nuju ujian di sakola. Nuju ujian teh atuh akang oge eueuh pan mariugikeun emutan anu gemleng kedah leres-leres konsentrasi cenah kitu
Oh tuluy kumaha tuluy sok tuluykeun kadinya. Para mitra Bupati mah jeung Pasubrata kawas geus teu sabar. Eta nu kahiji terasna dua perkabisna margi sasatu disangki-sangki satu acana seugsa upami Cep Bulan miharep ka pun anak. Tangtos dina sangkaan pun anak mah pamaksa dan Cep Bulan teh sanes anu saleresna. Nah make lain jeung sanyana sagala. Tara ieu si Cep mah boga pamaksudan setengah hate atawa saeureyeun. Komo ieu soal cinta, cinta teh indah, cinta itu mulia, cinta lain sekadar kaulinan, ya. Oh, keunlah tu ibuna, sina dituluykeun caritana Mimi teh. Sok nya Mimi lajengkeun cariosanana. Kumaha ibu mana nemrong we atuh. Pasubrata megat kalimah motong carita anu jadi pamajikanana. Jep saterusna mah Bupati mah jempe teu nyarita deui. Nu aya mah samutut kawas tutut. Bari dina hatena mah ngarasa keheul peda dicawad gunu jadi salaki. Cacakan lamun lain dikeur pasamuan. Wah, abong mun teu dicakar mah Pasubrata teh para mitra ku Bupati mah teh. Sedengkeun ari Ibu Mimi sabada bieu ku Pasubrata disina neruskeun caritaanana pok ngomong kieu pok-pokana teh. Salajengna mah kieu oge. Ece sareng engkang mugi janten uninga we wireh kaayaan pun anak teh sasat bolon kene. Masih meriugikeun bimbingan ti urang, sifat-sifatna masih kene polos. Teu make geboy. Ece mah puguh da lagu polos eta mah. Polos teu naik geboy panginten. Diteraskeun kana entog mulang. Oh sadulah dicembuad wae ibuna. Wah kaurang segera jiga we nyaho kana lagu. Janten masih kene didikeun urang sadayana, masih kene atah, masih kene hejo. Nu mawi tadi ceuceu nyebatkeun majar si Nyai tos gaduh kabogoh. Ayeuna teu aya boa ulin jeung lalaki sejen, komo jeung nu kasebut kabogohna. Sangem abdi mahal eta teh taya dasarna. Margi sakaterang abdi pun anak tara abring-abringan sareng pameget. Amang ngadi timang karerencanganana we rerencangan nu sami-sami istri. Jadi kitunya bener caritaan teh. Leres akang oge ece janten dicare ku abdi henteu. Gaduheun kabogoh ge henteu pun anak teh. Moalnya abdi nyarekan nu jadi anak pikeun ngahiji sareng Cep Buldan. Ratu saha nu teu atoh bisa ngarangkep sareng Cep Buldan. Mustahil lah mun abdi sareng pulanceuk nyarek si Nyai supaya ulahan nampi Cep Buldan teh kitu. Mugi sing percanten kang lah sareng ece kapun bojo sun. Naon nu disangemkeun bae teh sadena ge. Teh nu lepat estu memang kitu kaayana sun. Kitu nu saleresna. Padulah nyambung nyarungsum caritaan Bu Mimi maksudna supaya dipercaya kudu jadi lanceukna. Ngaso heula para mitra sadaya ngaso.
Para mitra sadaya, Pasubrata ungut-unggutan sedengkeun Bupati mah gawena juba jebi kawas nu teu percaya kana omongan ti adina jeung ti adi beuteungna. Teu naon ari nya kitu mah kaayaanana, tapi lamun anak euceu masih kena ditampik, wah tau rasa pokona mah tangtu bakal aya akibatna. Tangtu bakal aya mamalana pokona mah kitu. Samunu ngancam dina caritaanana Bupati mah harita. Kitu nama pantes lantaran sahanteuna manehna ngarasa keheul ku kaayaan ayeuna. Eukeur mah eukeur nu jadi anak ditampik ku Niati. Ari pek ayeuna dina nganjangna nu maksudna mah hade rek mugukeun soal eta. Ayeuna Nyianti beu teu kasampak. Disusulan ku Mang Emed becan aya keneh bae datang. Nu nyusulanana nya kitu can katempo irung-irungna acan. Bu Mimi jeung Padulah lain deui ngarasa reuwaseunana ngadenge omongan tinu jadi lanceukna harita. Maranehanana surti yen bener-bener nafsu jeung ambek keur Bupati mah nepi ka ngedalkeun kekecapan nu dibarengan ku ancaman sagala. Matak pantes duanana koyo pos peot lir kapuk ka ibunan murungkut benajan kitu Padulah maksakeun ngomong. Ceuk Srengkang pasrahkeun ka abdi lah. Pikeun ngakalan pun anak mah sangkan tiasa ngahiji sareng si Encep. Teu kitu oge isin temenan atuh keur abdi sareng pun bojo. Upami ieu rancangan teu tina kanan, mung panuhun mugi ulah getah sarupateun, kedah sabar da kitu. Alon-alon asal kalakon, kenor asal ngagemol kitu. Batan gancang pincang bari hasilna nihil. Bangna kitu margi pun anak teh sawona ge sakolaan, sareng sanes budak oleho su. Bupati mah nyungcung disebut nyebut nyungcung. Nah teh kawas anu sinis naker ka Padulah para mitra. Engkang mah percaya Ki Adi. Muga dibereskeun sing sahade-hadena. Kumaha kuduna, kumaha akalna. Nu penting caina herang, laukna beunang. Cek Pasubrata sasap nyarigregan hate Padulah. Ret Pasubrata ka Ibu Bupati mah. Lain kitu ibuna. Kumaha damena ibu malah. Maki lumpat kana lauk sagala. Sirik soal barudak bet jauh kana lumpat lauk sagala. Matak lieur pokok ge ngabandunganana. Maya paribasa tu ibuna. Maksudna mah jalan kudu titih rintih supaya hasilna teh aman tur tartib. Paribasana laukna caina herang laukna beunang kitu. Ulah pokona mah ulah getah sarupateun. Ulah gancang pincang tadi ge Ki Adi nyebutkeun kitu apaan? Urang mah kolot aya paribasa kudu lanung kandungan kudu lair aisan. Tah kitu. Pokona mah leuleus jejer liat tali dina ngahareupan ieu masalah ulah getah sarupateun. Lantaran mun getah sarupateun dipotongkeun ngabeletok potong moal bisa disambungkeun deui kitu nu matak oge. Madinya we lah. Tungtung nama antara Pasubrata jeung Bupati mah ngadon parerea omong. Pacenta-cental pada embung ngelehan maneh. Hadena keur kitu di luar aya nuluk salam sorana ngageter. Assalamualaikum. Para wargi sadaya atuh harita keneh ditema kudu diimah nyebutkeun waalaikumsalam. Walon Padulah jeung Ibu Mimi meuni curinghak. Najan can katempo jirimna tapi maranehana apal. Yen uluk salam teh tayalian Iwati Yanti nu jadi anak maranehanana. Bupati mah jeung Pasubrata silih teuteup belenyeh itu ieu ngabelenyeh seuri. Bari paroman bear marah mai ngarasa bunga. Lantaran keur jadi bahan carita geuning geus datang. Najan kitu hayang leuwih yakin Bupati mah tumanya ka Bu Mimi. Si Nyai Tete Ayi ngomong rada ngaharewos. Muhun ece. Aduh nuhun teuing nama tu berapa pageun ibuna. Cek Pasubrata ka Ibu Bupati mah. Wios ku abdi we Akang. Walon Bu Mimi jung nangtung. Nama tu ibuna kade sing bisa nyaritana ibuna. Cek Padulah tetep salian ti bunga teh. Ari rasa salempang mah aya salempang sieun Yanti indit deui. Ti imah pedah didinya aya Bupati mah jeung Pasubrata. Bu Mimi teu nyarita naon-naon. Kebat katepas terus mukakeun panto. Breh nu jadi anak bari katemong semunu alum bangun nu capek. Di dagoan ti tadi juga jero atuh Nyai. Udah tebih yang teuing geus amang di kebon kidul ibu. Palon Yanti bari teu gagancangan asup ka jero. Manehna anggur ngajanteng didinya.
Di lawang panto red kajero tetela gening aya uana. Paingan di buruan aya sedan ngajugrug da gening uana nganyang. Nuti Bandung mawa sedan sagala dahayang katanga remereun. Sedan anu sakitu heranga gencelanga para mitra sadaya urang dinyama saha anu boga sedan kitu. Sedengkeun eta teh nu mikahayang ka manehna nyaeta nu rek ngan hartina mah rek nanyaan teh pikeun anakna. Ari hubungan nama deukeut masih keneh ua landes pisan para wargi. Tanu mawi teu kenging para mitra sadaya rumah tangga antara adi jeung lanceuk model kieu para mitra. Kau saeyang gitu. Saeyang sok aya ieu para mitra sadaya janten dina hubungan atrapi jen macam kitu para mitra sadaya. Ayat tiasa nimul ke naon teh bodoh teh sareng naon teh para wargi sadaya kedah diemutkeun ulah nikah duwi ka saeyang sami-sami eyang gitu para wargi sadaya saeyang mangga para mitra sadaya bahan nyepan eukeur mah eukeur dulur deukeut teuing atuh moal ngaliar teh para mitra kula warga teh mun kawin salalawak eta keneh wa kitu atuh kedah liar ulah kurung batok teuing cenah kitu mangga ngaso heula ngaso. Mitra kaum dangu harita ning Yanti ngagerentos dina hatena kamari ieu cep bulan ka dieu mawa sedan ayeuna indung bapana mawa sedan deui pamer meureun ti ditu nama atawa sangkan aing ka olo keur aing make heulaanan moal ka olo najan nu jadi ua urusan kawin mah eueuh dulur eueuh baraya teu bogoh mah tetep teu bogoh cek Yanti dina jero hatena bari batin maju merit sasamat ka Sukma. Kang Sukma doakeun Yantinya muga Yanti sing teger sing bisa nyarita hareupeun nu jadi ua. Kitu gerentos hate Yanti harita nyamat ka Sukma. Anu bieu tasa babarengan sosonoan para mitra sadaya. Atuh silih keletan harita teh para mitra pada silih tamplokeun ka Suka jeung ka Bunga. Bu Mimi ngerasa heran lain lumayan nyak si anu jadi anak. Anggur ngadon ngahuleng bari ngajanteng. Kunaon geuning kalah ka ngahuleng nyai? Henteu teu ngahuleng mung capek we. Walon Yanti para wargi nyumputkeun kaayaan hatena nu bener-bener keur maruda. Ari Mang Emet mana? Teras kapengker Bu eta ongko sampeanana ti Tajong dugi kaduanana palebah indung sampeana teh. Mun indung sukuna teh getihan. Inung sampean inung suku terjemahkeun loba heureuy si eta mah pantes atuh lila da leumpang lagi ingkut-ingkudan meureunnya aya ua geuning
nya geus tadi nuan hidup syukur ayeuna datang yuk ka jero sono cenah ka nyai. Gapleungeun Yanti dicekel rek diajak ka jero tapi Yanti masih keneh mugen. Torojol Bupati mah jeung Pasubrata kalaluar nyamperkeun Bu Mimi jeung Yanti. Ngarasa keseleun pedah can aracuk, padulah nyamperkeun gigireun Yanti. Geura munyungan salam ka Uwa atuh Yan, cek Padula. Eleuh, menita mah geulis anak Uwa. Mendingan uang ngantosan tita tadi ngantosan hidup nyai nuhun hidup ayeuna geus datangnya. Bol wate ka dieu nya kamari ieu buldan nu nepungan hidup aing atuh buldan kabung bulengan meuni herang ngagencelang kieu geuning anak Uwa. Ampun syukur geulis ai saralamat sehat banyak syukur solongkrong Yanti munjungan salam ka Bupati mah. Uwa, nuhun hidup sehat ketempo nama ku Uwa geuning nyai. Pangesto Uwa. Badale sot sasalaman jeung Pak Bupati mah terus Yanti sasalaman ka Pasubrata. Uwa damang. Cager nyai cager ieu urang ka jero atuh. Mangga. Bering arasup ka tengah imah gukgek dari dina urutna tadi sedeng Yanti diuk ngajajar jeung indung bapana dina kursi panjang. Yanti di tengah diapit kuduaan nyang hareup ka Bupati mah jeung Pasubrata. Yanti ngeluk tungku teu wasa pikeun manehna paadu teuteup jeung uwana. Najan diteger-teger oge keukeuh dirina ngarasa asa boga dosa. Asa dosa pohara ku ayeuna dirina ti heula geus nolak kana kacinta Cepuldan. Dina hatena Yanti ngagerentes kieu. Moal Bua bakal nyarekan geura ka aing Uwa pameget sareng wa istri. Eta di Mang Emed aya kitu bet ngabohong ka aing nyebutkeun teu nyaho saha-sahana. Kanyataana mah geuningan aya sepuhna Cepuldan. Heueuh nu jadi Uwa. Sing tenang Kang Sukma. Sanos kumaha kacinta abdi mung kanggo Kang Sukma nyalira. Waktosna see para wargi sadaya. Luwih ka dieu carios nyambung nu judulna nyaeta Duriat Kabawa Ajal. Duriat Kabawa Ajal ieu para mitra nyaeta carios judulna Marakayangan. Urang sebatkeun carios Marakayangan we cenah para mitra Duriat Kabawa Ajal Marakayangan. Kumaha terasna ieu dongeng? Oh namege ngawitan para wargi sadaya. Namege ngawitan atuh namege bagian kadua teu acan aya naon-naon. Antosan we teras panjang ieu lalakon para wargi. Atuh kasugri kaum dangu Mang Jaya ngahaturkeun nuhun. Atuh Mang Jaya sareng Mang Engkos atuh mah sadaya koswara ngahaturkeun nuhun. Mangga para mitra Mang Jaya sapara kanca ti studio ngahaturkeun wilujeng kantun bae ka sadayana permios.